Cik saha nu teu bisa dahar lamun henteu jeung nu lada. Wah, ayeuna mah rek masak nu lada-lada. Balado terong, ayam jerit, jeung sambal tempe. Ayeuna urang nyieun heula balado terong, goreng heula terongna. Goreng dina minyak panas sing nepikeun ka garing, da urang mah tara sabaran minyakna can panas geus digebruskeun. Pokona mah sing nepikeun ka garing jiga kieu nya besti geus we jahit. Bumbuna make bumbu nu simpel, bawang beureum di blender jeung bumbu balado desaku. Lamun terongna saparapat make bumbu baladona sasendok satengah atawa setengah bungkus. Kulantaran urang mah terongna setengah kilo jadi ku urang abuskeun we kabeh sabungkus. Tambahan ku cai terus blenderkeun sing nepikeun ka halus. Tuh tinggal besti siga cabe asli pokona malamun geus digiling deui mah. Tah geus satengah mateng abuskeun we tomat. Gorengkeun sing nepikeun ka layu tomatna, bumbuna sing nepikeun ka asak, bumbuan sesuai selera, uyah, kaldu, pecin, gula nu kararitu lah pokona mah. Geus asak bumbuna brus we terongna gulah galeh sakedeung asak we tuh tinggal besti teu lila. Pokona mah nu gancang-gancang we ayeuna mah masakna. Menu kadua ayeuna erek nyieun ayam jerit. Bumbuna dicoper ngarahan teu lembut teuing. Ieu teh tadi bumbuna bawang bodas, bawang beureum, jahe, laja, salam, sereh jeung daun jeruk. Cabena mah make cabe keriting jeung cabe gede. Terus tambahan ku kunyit bubuk saeutik we besti. Terus serehna jamaning poho can diabuskeun urang abuskeun heula. Tah geus asak bumbuna ayeuna abuskeun hayamna nu meunang ngulub kade kudu dikulub heula nya ngarah teu ngagibleg engke teh. Sok aya leueur-leueur lemak minyak hayam ngeuringan urang mah teresep tah eta teh piceun heula godog heula. Bumbuan sesuai selera uyah kaldu gula pecin nu kararitu nama. Tah ladana cengek domba ku urang dipisahkeun ngarah budak teu ladaeun teuing. Matakan tadi ku urang makena cabe keriting we jeung cabe gede jadi kurhaneut sebenarnya mah ladana teh ieu teh. Ari ngeunah nama jeung cengek dombana langsung dicopernya besti sing loba sing lada kitu nepikeun ka jeding kete ngadaharna teh si bibir teh. Pada ari kolot mah nurut ka budak kitu ngarah budak beuki we. Tuh geus asak ayam jeritna ayeuna erek nyieun sambal tempe, bumbuna cikur, bawang bodas, cengek jeung kaldu uyah gula pecin. Tempe nu geus meunang ngagoreng garing tuh ayeuna urang bubukeun di dieu hijikeun. Sabenerna mah ieu teh digoreng garing teh karena tadi teh si tempena teh rada geus kolot pisan besti lamun tempe nu ngora mah ngeunahna da biasa we tong garing teuing. Geus teu kuat lapar ieu geus lewat lohor geuningan urang teh can ngahuapkeun sangu. Tong salpoknya ieu teh kot ngabubrug ieu deungeuna teh heueuh da sanguna mah saeutik urang teh deungeunana we di lobaan. Da isuk-isuk teh urang teh can ngahuapkeun sangu. Carita nama urang teh diet tapi pas nu didahar geuningan minyak hungkul ieu teh. Ari sangu dikurangan ari deungeunana minyak hungkul kuduna mah ieu teh nu dikukus-kukusnya besti kos nu heueuh urang mah diet teh da ah. Geus dahar oge langsung ngagoler peureum sare tungtung nama burayu teh beuteung. Besti nyaan siang ngeunah ieu ayam jerit teh urang masak nu kadua kalina nyieun ayam jerit sabab nu mimiti di pawabotram jeung ibu-ibu ngeunah cenah si ayam jerit teh matak urang nyieun deui.